panas sate. Aduh, aingnya. Amal sih untuk jadi itu. Sia duaan wae. Iya nong jauh-jauh datang. Oh gitu wae. Mana ada temaran masker ih. Ayo pakai masker. Panas. Cicing. Mana yang jarang heula ngajarah heula. Social distancing mana teh. Paduli teuing atuh ki. Ayeuna teh pandemi corona ieu mana ih. Ya terus Di Indonesia nya. Geus aya 400 nu leuwih nu beunang corona positif. semua benang orang atuh di dieu. Mana dusun ih. Da mah benang. Iya kan ngajaga wae mana kesehatan geus saku. Paduli teuing atuh. Iya nu di ditu nya nu teu meunang make masker beunang ku Satpol PP mana. Di dieu Satpol PP. Oh, Itu aya ka dieu ke. Moal. Mana ke mana dititap harus up sia. Gulungan sampah mana didenda oge sia 1 juta ya. Baik. Ya lu makanan geus ieu mana ke mah seuring mawa 2 ieu. Pak mana? Tapi goceng. Iya, nanti gitu. Goceng. Heuh aduh keteng lah. Sok saha lah. Urang. Sok. Arang ge arang ge sok. Ke corona teh kudu kumaha we? Ieu nya aya 3M nya nah. Ingat pesan ibu 3M. 3M. Ibu M nu mana ibu? 3M. Memakai masker, menjaga jarak aman, mematuhi protokol kesehatan. Sok pakai atuh. Gabung urang teh Buru-buru. panas kieu sebenarnya we. Orang ge panas ieu tuh. Geus teh ditu geus manggih awewe. Itu bunga tuh. Geus kajeun nah. Di mana? Sok ayeuna mah ya. Aya naon. Gitu ki. Kumaha? Sebenarnya mah. Tadi ngomong ke naon marane teh lah. Ya ngomongkeun kitu lah urang Cenah lalaki gitu. cenah hayang boga SIM cenah cek kolot sorangan da ya. Ah, iki kumaha itu boga duit Kumaha ya? Nah, kudu make duit atuh Kan mayar SIM kada tak jeung SIM teh. Aya. Dican boga duit. Nyata acan atuh. Kumahanya orang kita mahal. Dan sebenarnya kajian SIM teh gratis. Terus kumaha? Gratis dah ngan dewek tehnya datang ke Polres ke Majalengka. Lapor hayang ngadama SIM A gitu. Tah, geus kayak da dietakeun persyaratan. Nu gak gitu deh. Enggak feel asli. Geus atuh kajeun atuh Iya, betul betul, Satpol betul, PP betul. atuh deh. Iya atuh ikeut atuh duh aing mah. Oh, bener Udah can biasanya. Acan Dia kajiannya orang kayak ka dieu. Ulah tuh ini. Oh nyasok atuh. Halus motornya orang ge hayang itu juga motor itu. Mana kumaha ngajian SIM teh? Bisa sebenarnya udah mas sebenarnya. Mau jumlah mana tuh? Kayaknya ya teh keur pandemi coronanya. Penghasilan orang ge turun ya di perusahaan itu nanti Perusahaan naon gimana? PT Asmara. Aing dipecat dan di PHK aja. Aing dari goblok. Tapi ke kita dari itu Istri aing budak aing. Cara uring goblok, cara. Aduh, cing atuh tong ceuring atuh mana aduh aing. sedih gitu sedih. Geus atuh lah. Aing balik lah. Sok. Hati-hatinya ada jalannya. Ya lah. Ya, kumaha atuh ngajian SIM-na kumaha? Yang dewe tuh kita mah mangke we eta. Soalnya ya yang dana heula ki cenah mah. Teu kudu da cobaan lah. Nangis teh cobaannya mah. Oke, sugan lah. Ayo lah. Hari Senin ya. Betulan ki. Geus bogoran SIM. Iya betul. Ayo baturan. Ya sok. Ayo. Nangis ya. Besok ya, balik. Ya. Yuk. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut siapa? Gus.